Ngaran kuring Rama ngan sakitu-kituna papanjanganna kuring teu nyaho naon pangna kuring diaranna Rama. Kuring ge moal protes pada ngaran kuring lain Obama atawa Lionel Messi. Kuring moal protes sabab ceuk kuring ngaran alus moal aya mangpaatna lamun kalakuan mahiwal jeung pangtina bebeneran. Kuring oge moal protes pada batur sok nyebut gelo ka kuring padahal ceuk kuring asa waras kuring teh ceuk kuring jeg kuring teh batur wae sok nyebut otak miring atawa kurang eundeunan ka kuring padahal kuring mah ajeg teu miring teu sing. Padahal ceuk kuring loba anu leuwih gelo tibatan kuring. Anu gelo mah tuh sok malingan duit nagara, nu gelo mah tuh nu resep ngasabab harta jeung ngarebut hak rakyat, nu gelo mah tuh pamimpin anu ngorek tara ngadenge rakyat anu ngajerit teu bisa dahar, nu gelo mah tuh pamimpin anu ngahaja mangpat tina rakyatna anu sagala kakurangan, nu gelo mah tuh pamimpin anu teu bisa mimpin, nu gelo mah tuh pamimpin anu lakuna lain turutanun. Teu gampang deuleu jadi pamimpin teh, gede deuleu tanggung jawabna. Jadi pamimpin mah teu sagawayah deuleu jadi pamimpin mah, teu sakabeh deuleu jadi pamimpin. Nu mantak kuring mah sok seuri mun ningali anu ngantri pada hayang jadi pamimpin. Nu matak kuring mah sok ngabarakatak lamun aya anu kekerejelan hayang jadi pamimpin tah lain teu waras ngaranna. Lamun kabeh hayang jadi pamimpin ieu sing sadar ari hirup geus pada boga hancengan moal nya kabeh jadi pamimpin. Lamun batur jadi pamimpin atau urang jadi anu dipingpinna kapan salat ge aya imam, aya nu jadi makmumna. Jadi rakyat ge lamun bener jeung bageur mah apan leuwih hade derajatna tibatan pamimpin anu kacrut. Kusabab jadi pamimpin teh lain gawe enteng. Kuring mah teu hayang jadi pamimpin, mending kieu hirup bebas, eueuh nu ngatur, eueuh nu nyaretak mending siga kuring bebas teu kauger ku aturan itu ieu. Nu matak lamun hayang hirup tumanina lepas tina sagala kasusah hayu hirup siga kuring. Salam.